teh? Mai teng teh hoyong gedang tapi si kabayan aliman. Urang teh angkan hayu si kabayana ayeuna. Ayo. Hayu, bah. Kabayan gedang kebluk. Itu gedang teh kebluk. Naon sih mak? Isuk-isuk geus adat-adatan. Si Itung hayangan gedang oge teh dipangalakeun. Oh, mak kelas serap deui. Haburu ayeuna gerang ala. Akhirna maneh kapanggih. Si gedang maneh balik diulang ke orang nyusul da geus kolot ieu. Kabayan mana keur naon di kebun uing? Nek malingnya sia. Naon da tuh maling ieu? Dosa. Ayo. Apa RT ieu si kabayan maling? Eta manis kabayan selingkuh ti si itu? Naon eta selingkuh? Aya teh buktine ceklan leungeun. Ih, da lain atuh eta mah. Pak RT ieu si kabayan maling Pak RT. Geus. Ih, naon mungkin? Mungkin maling si kabayan mah. Maling tadi maling di kebun abdi. Mana buktina da eueuh enak. Oh, geus ulang, geus. Naon icing Pak? Icing Pak RT ih. Icing Pak RT ih. Si kabayan pokona mah maling. Bener maneh maling kabayan? Henteu da. Bohong si kabayan tadi maling. Mungkin si kabayan mah anak soleha. Ai gedangna entos ngala. Entos. Mana? Tinggal ngantosan di bumi. Atuh alus-alus. Si kabayan teh maling gedang di kebun urang. Mana buktina? Waalaikumsalam. Kang teh tos dongkap. Acan. Nya entos atuh. Gedangna mana? Atos dipalikeun tadi. Ning dipalidkeun. Da tos kolot ieu atuh. Nya kos kitu gedang dipalidkeun. Pusing mama boga anak sigah marane karitu isin. Beli oskadon, Mak. Geus lah hayu mending ayeuna urang ngantosan gedangna di wahangan. Ayo.